Ngabersihan penghuni lomari anu bulukan tuluy kadatangan baju kulkas. Poe ayeuna mah moal turu ka terekel ka Kanang Japati besti. Arek fokus we nguprek di dieu ye. Soalna si Buni teh keur resep ngadang-danan dapur. Biasa we ning ieu urang ngaberesan heula beungeut meja. Beungeut meja geus bersih. Ieu si bungsu minang kana mah ngabantuan ngabariskeun enog. Hayu urang bari ngeprukan panincakan besti. Ulah poho kulang kolongna dikodokan ari sasapu teh. Si Bunit ngagulawing-gulawing sapu. Tah si Pangais mah mantuan ngamandian beas. Pokona mah pagawean ieu mah tugas manehanana we lamun keur aya mah. Alhamdulillah geus kapake pagaweanna teh. Beas geus beres di mandian. Lanjut wa ayeuna mah urang ngamandian wawadahan nu rarewok. Bari si Bunit ngepres ngome cai. Tah barudak mah anteng ngaromeseuneu. Anu hiji nyieun mie goreng ning tah. Anu hiji deui nyieun nog dadar. Kela-kela besti aya paket tuh sigana. Paket naon deui cenah Bunit? Unggal poe ngeun hayoh we paket jeung paket. Tah ieu mah paket alas kulkas besti. Kulantaran kulkas teh eukeur mah hurik. Tamah henteu dibajuan meuni karunya. Alas kulkasna bahan denim premium. Pokona mah bahanana teh meuni seseg we. Di bagian jerona aya lapisan anti air. Kela-kela samemeh dipasangkeun teh urang bersihan heula kulkasna. Urang ruruan heula anu hurikna teh. Atuh geus bersih mah urang langsung we pakekeun. Sok sanajan ieu teh hargana murah, tapi tidak murahan atuh tempo besti. Meuni estetik kaceurina teh. Tuh di samping kanan kirina aya sakuan. Bisa keur tunan-teuneun barang nu laleutik. Singkat cerita ieu keur santai di rest area. Ari pek teh torojol tah si bungsu mawa sangu goreng. Hayu cenah urang sarapan heula. Meunang manehna ieu teh besti tong terang di dapur. Ngeunah rasana teh nya ari kari amaning ieu. Sok sanajan meunang bebenyit ge. Da kabeneran ieu teh beuteung teh geus bebeledagan. Hayu ieu urang sarapan heula sing loba. Singkat cerita sarapanna geus beres. Hayu ayeuna mah urang mimitian konser, tapi konserna ieu mah lain masak besti. Nyarek nanaonan atuh cenah Bunit. Urang meresan penghuni lomari ieu. Soalna ieu teh namru teu pararuguh di dieu teh. Teu puguh tema teu puguh judul besti. Asal dibebeskeun we paya teu kaciri ku panon. Tah ayeuna mah urang perenahkeun ulah saukur geulis di luar, tapi sing geulis luar jeung jerona. Sing geulis lahir batina lamun dijelema mah. Ke urang lapan heula besti. Aya saha deui tuh? Kela-kela urang tempo heula. Cing naon kira-kira besti? Tah alhamdulillah aya nu nganteuran ganti. Insyaallah tahun hareup mah bisa nganteuran lain dianteran. Amin. Lanjut deui fokus kana proyek. Tah aya si bungsu ayeuna mah euy mantuan. Lumayan aya nu nemaan ti handap. Duh hapunten ieu sampe kor rada naek saeutik. Cangkeul atuh da besti. Tah samemeh penghunina ararasup deui teh. Urang semprot heula ku cairan pembersih ngarah bebas tina virus jeung bakteri. Selain jadi higienis, aromana jadi seungit, wangi segar buah lemon, anti bau hapeuk pokona mah. Tuh tempo besti ari ditarurunkeun kabeh mah. Kot kacariri butrak betruk teh. Ayeuna mah rek dipiceunan anu geus lila teu kapake mah. Nanahaon kalah ngaheurinan geuningan. Moal ayeuna mah moal aya panyakit bisi butuh. Da panyakit eta anu matak jadi namru butrak betruk teh. Ieu bisi butuh, itu bisi butuh. Padahal teu butuh-butuh geuningan tungtung nama. Kalah kot hareurin we. Tuh ari diberesan mah ditatakan geunah katempona ge. Ieu ulah poho wajib disemprot heula samemeh diasupan barang teh. Tuh ieu gelas hungkul singa gunung. Jadi geunah meresan oge ari